Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui sareng simkuring Cepi Kusdiansah dina pangajaran bahasa Sunda. Materi anu baris dibahas dina samuan danget ieu nyaeta pangjembar basa. Hiji, gaya kapamingpinan Sunda. Ngeunaan tipe jeung gaya kapamingpinan Sunda panggih dina naskah kuno Sang Hyang Siksa Kandang Karsian. Ieu naskah kuno teh asli ditinggal karuhun Sunda tahun 1518 Masehi. Ieu naskah ditulis make aksara jeung basa Sunda kuno. Disundakeun deui kana basa ayeuna ku Atja jeung Saleh Dana Sasmita dina taun 1880 hiji. Eta naskah kaharmonisan pamarentah teh nyaeta Tri Tangtu di bumi. Tilu panangtu kahirupan di bumi. Sang Prabu, Sang Rama, jeung Sang Resi. Sang Prabu mangrupa pamimpin roda pamarentahan eksekutif. Pamimpin formal, birokrat, pamarentah nu nyokot kawijaksanaan sarta sakabeh unsur trias politika. Salaku Prabu kudu boga palasapa, ngagurat batu, boga watek nu kukuh teguh, eta taat tur patuh dina ngajalankeun hukum tanpa ayana rekayasa. Sang Rama mangrupa golongan masyarakat nu dipikolot minangka wawakil rahayat legislatif. Kaasup di jerona pamimpin kulawarga jeung masyarakat. Salaku Rama kudu boga palasipah ngagurat lemah, boga watek menangtukeun nu kudu dipake titincakan, nyaeta ngawujudkeun kulawarga masyarakat anu ayem tentrem. Sang Resi mangrupa golongan masyarakat anu pancena ngaberdayakeun hukum agama dari gama jeung nagara yudikatif. Sangkan Rama dihartikeun jalma nu weruh ku elmu, jembar ku pangabisa, sipah ngagurat cai, boga watek nentremkeun dina kaadilan, nyaeta mawa masyarakat dina ngahontal kasukmaan lahir batin. Bati eta dina eta naskah teh aya palageran tuduh laku tatakrama pikeun jadi pamimpin di masyarakat zaman harita. Sanajan kitu eta palageran teh tetep gede gunana dijadikeun palageran ku urang Sunda menjadi pamimpin dina zaman ayeuna. Eta palageran teh disebut parigeuing, nyaeta bisa marentah, bisa miwarang caritaan geunaheun tepika matak jaheut nu diparentahna. Pikeun bisa ngalaksanakeun parigeuing carana kudu ngalaksanakeun heula dasa prasanta, nyaeta 10 panentrem hate. Maksudna cara saurang pamimpin pikeun nentremkeun hate jalma anu dipingpin atawa diparentahna supaya digawena teh ikhlas tur ngagedur sumangetna. Sapasanta teh jumlahna aya 10, nyaeta hiji guna. Artina jelema nu diparentah teh kudu ngartieun naon gunana tina nu diparentahkeun. 2. Ramah. Artina parentah kudu ditepikeun kalawan wajar, sopan, amis budi. 3. Hok. Artina hokeun. Maksudna parentah teh karasana kudu nuduhkeun kabisa tur kapinteran anu mere parentah. 4. Esok. Artina kapikat hate reueus. Jadi pamarentah kudu ditepikeun ku cara nu matak mikat hate, nimbulkeun rasa reueus dina dirina. 5. Kasih. Nyaeta marentah teh kudu pinuh ku rasa nyaah. Udaganana sangkan nu diparentah bisa ngalaksanakeun pagawean kalayan tanggung jawab.
karunia atawa karunya. Artina parentah karasaeunana saperti rasa kanyaah jeung oge mangrupa karunia kamampuh dirina. Mupruk artina kudu bisa ngalelemu tepika ngarasa yen digawe teh lain kapaksa tapi geus jadi tugasna. 8. Ngulas hartina ngajen. Tegesna kudu bisa ngasongkeun komentar kana pagawean bawahan cara nusurti tur lantip. 8. Nyecep. Hartina bisa iskeun pikir nu diparentahna sangkan geunaheun pikiranana. Carana nyecep bisa ku omongan anu sopan, wah ku cara barang bere ku materi. 10. Ngala angen. Artina bisa narik simpati bawahan. Carana ku ngantengkeun silaturahmi nu wajar, sangkan timbul rasa satia ka pamingpinna. 2. Watak hade. Lianti panggeuing jeung dasa pasanta aya oge nu disebut pangimbuhing tuah. Artina pituduh watak atawa tatakrama hade pikeun hirup kumbuh sapopoe, sangkan manusia hirup teh boga pamor. Jumlahna aya 12 sifat atawa watak nu kudu dipibanda ku urang Sunda sangkan leuwih eces. Tenan ieu tabel dihandap. Pangimbuhing tuah tatakrama hade. Hiji met. Kudu saeutik-saeutik atawa samet-samet. Artina henteu konsumtif atawa awuntah. 2. Imeut. Tegasna taliti, eueuh nu kaliwat. 3. Rajeun. Saharti jeung rajin, bisa ngamangpaatkeun waktu. 4. Deukeun. Hartina jeung getol. Yunun suhud. Kapradana. Bisa dihartikeun sonagar, wanter. Rogol. Boga karep pikeun maju, gede sumanget, henteu elehan. 7. Purusaningsa. Mibanda jiwa pahlawan atawa sikep nasionalisme, gede rasa tulung tinulungan. 8. Wiganda. Tegesna wijaksana, pikiran jeung rasa rasio katut rasana bakal saimbang. Mikirna bisa cekas tur adil. 8. Gapitan. Nyekel prinsip jeung yakin kana dirina. 10. Parawaleya. Balabah dermawan, bager jeung resep tulung tinulungan. 11. Cangcingan. Boga watek cingceung atawa tangginas. 12. Langsitan. Boga watek rapekan, parigel, binangkit, binekas, loba punjulna, batan gorengna. 3. Opat paharaman. Lianti eta aya oge anu disebut opat paharaman, nyaeta watak atawa karakter anu teu meunang dilaksanakeun jeung dipibanda ku urang Sunda. Eta opat paharaman teh ebreh ieu dihandap. 1. Pundungan. Artina teu kaopan. Jalma pundungan moal boga sobat, hirupna moal maju. 2. Babarian. Artina gampang kasigeung. 3. Humadear. Artina luhlah wae, tandana hengker jiwana jeung putus asa, teu mampu nyang hareupan masalah. 4. Kukulutus. Artina beungeut nyang hareup hati mungkir. Ngijing sila bengkok sembah, digawena uraga tamba endangna. Kasatiaanana urang bisa ngahianat
padunungan atawa kababaturan. Di hareupeun siga nu nya ditukangeun ngomongkeun. Nah, sakitu materi anu baris dipidangkeun dina danget ieu anggo nambihan pangaweruh siswa ku hidep ayeuna eusian latihan uji kompetensi di handap ieu. A. Pilihan ganda. Pilih salah sahiji jawaban anu benerna. Hiji. Adat kebiasaan atawa tali paranti anu turun tumurun ti karuhun anu masih dilaksanakeun dina pakumpuhan masyarakat disebut A. Folklor, B. Budaya, C. Tradisi, D. Etika, E. Tata krama. 2. Ieu dihandap anu henteu kaasup upacara daur hirup nyaeta A. Adat nu nyiram, B. Adat ngariksa nu reuneuh, C. Adat ngariksa nu ngajuru, D. Adat mulasara Bali, E. Adat nyalin. 3. Ieu dihandap anu henteu kaasup kana teknik nulis karangan pedaran nyaeta teknik A. Persuasi, B. Identifikasi, C. Ilustrasi, D. Definisi, E. Proses. 4. Anu henteu kaasup karakter pangimbuhing tuah nyaeta A. Emet, B. Imet, C. Kandulan, D. Rajin, E. Leukeun. 5. Anu henteu kaasup kana karakter goreng opat paharaman nyaeta A. Babarihan, B. Humadear, C. Kukulutus, D. Langsitan, E. Pundungan. 6. Ieu dihandap henteu kaasup kana unsur dasa pasanta panentrem hate nyaeta A. Ramah, B. Hok, C. Cangcingan, D. Nyecep, E. Asih. 7. Pangimbuhing tuah artina mibanda jiwa pahlawan atawa sikep nasionalisme tur gede rasa tulung tinulungan nyaeta A. Aka Pradana, B. Morogol Rogol, C. Gapitan, D. Purasaningsa, E. Tarawaleya. 8. Dina sistem kapamingpinan Sunda Tri Tangtu di bumi Sang Prabu kudu boga palasipah ngagurat batu nyaeta A. Ngawujudkeun kulawarga jeung masyarakat anu ayem tentrem, B. Taat tur patuh dina ngajalankeun hukum tanpa ayana rekayasa, C. Boga watek nangtremkeun dina keadilan, D. Jeung bawahan boga watek silih asah, silih asih, silih asuh, E. Kudu lumampah dumasar tekad, ucap, jeung lampah. 8. Ngeunaan tipe jeung gaya kepamimpinan Sunda bisa kapanggih dina naskah kuno. A. Sanghyang Siksa Kandang Karesian, B. Amanat Galunggung, C. Sewaka Dharma, D. Carita Ratu Pakuan, Dharma Jati. 10. Aya rupa-rupa beuritan iket, ruyu jeung umur, jabatan, jeung waktu dipakena. Ieu dihandap anu henteu kaasup kana beuritan iket nyaeta A. Barangbang semplak, B. Parekos nangka, C. Koncer paiten, D. Kuda balap, E. Kole nyangsang. B. Esei. Jawab kalayan singket tur jentre. Hiji. Naon anu dimaksud ku adat kebiasaan. 2. Aya kajadian naon pangna urang kampung kuta cadu nanggap wayang. 3. Naon hartina paribasa ciri sabumi cara sadesa. 4. Naon maksudna 4 kali
5 pancer. 5. Sebutkeun 3 contoh pantangan keur nuka kandungan. Sakitu anu baris kapihatur dina panglawungan denget ieu. Bobo sapanon carang sapakan. Hapunten dina samudaya kalepatan. Wilujeng patepang deui dina pangajaran basa Sunda minggon payun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.